kagungan usik malih sim abdi sapara kanca gerak-gerak apa hajat kali ibu kabudaya tuturunan niati jaman ka jaman nada dikiatkan tekad gede dimujas medi no dipayun sadayana siloka kukus nuwun tawis pama baktika diri anu tasami ngawaris kabudaya tuturunan apa hajat kali ibu niati zaman aka zaman putra putri nodi jari geni anu tasamina waris kabudaya tuturunan
daya kau ganggu di memulai tu diriksa dijaga mah di dama-dama kepunangan orang Sunda di mama dipukusi dijaga mah dijaga pamor sarina dijaga pamor sarina ditingkat kumarana supados kami macem supados mah kami macem nama salam kiwari urang kedah hati seorang lepatar anil ajen seni sewang-sewang unatina kabengkot moal panggih kasana dang tenara dengan kurang asa kabeneran milik cintara kepalang nimu arisung bulan mani asa apa hajat ibu hajat sekali watan milih anu pasti datang tengah bejaan najan di teang arica mama arica waktu nadatang keur ngahibur eta nu baring ngopi keun bari ngalamun ieu lagu eta ni musuh keur ngahibur eta nu baring ngopi keun bari ngalamun lakon sine ayeuna beja jeung sine baheula kajeun teuing goreng sora asa rada apa hajat ibu hajat halus rupa kajen tengati patokan ombe asa ngipin cai-cai pongan kajen
tiba leuwih goong asana goyang bobokong komo lamun pilih sopa alus alus dandan papaes jadi tonton kawas bone kapajangan pahaja sorang Saka paling tangan Babalen pangalusna Babalen pangalusna etani musuh keur ngahibur anu baring kuping kena baring ngalamun iya lagu etani musuh keur ngahibur anu baring kuping kena baring ngalamun lalakon sinen ayeuna beda jeung sinen baheula kajeun teuing goreng sora asarada alus rupa kajeun tengar dipatoka alami meli asal nyiping jaipongan kajeun tiba leuwih goong asana goyang bobokong komo lamun kili sofa alus alus dandan papae jadi tontonan kawas bone kapajangan budaya kota Sumedang
Samping ucap di kenangan terwaktu paduduan lama balaku si pasing balaku si pasini arek rupa barang goresana teh sawasna tanda tanya naya kene kahayang ada dekatina api nyaris karena curang anu nista